Hehehe. Sampurasun. Rampe. Kumaha sadayana Daramang? Alhamdulillah aya hibat Syukur atuh aya Damang mah. Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Ageng milik rezeki oge sing panjang umurnya euy. Ari Akang geuning nyalira wae Kang. Hah? Geuning eta Akang nyalira wae. Oh, buku. Biasa Dewek teh kerenengan si Dawala. Oh, ka mana atuh? Hah? Ka mana? Oh, ya lamun nyaho mah moal diteangan atuh ah. Hari taeun ditanya. Heeh. Aya ini si Dawala teh can divaksin euy. Waduh, Mang vaksin kan? oh mangkaning dewek katalatahan ku Pak RT. Oh, si Dawala sina divaksin cenah. Ari Akang divaksin encan. Hah? Ari Akang divaksin. Ih, dewek mah geus. Wah, hebat. Geus di tes swab, swab. Anu dicolok teh. Lebih ka irung dewek nu di kadepek ge teh gara swab. Eta mah riset tadina Kang. Aduh. Kudratna. Lain kunaon pan ai jaga kesehatan mah penting heuh. Lara. Bulan nepi gangguan parahna. Mumpung ieu vaksin gratis di pamarentah. Lara. Bukti pamarentah teh nyaheun ka masyarakatna. Ah, gitu. Sok ayo. Ayeuna kemana si Dawala nya meni makaning lewek keur ngantri ieu nungguan. Kemana si Dawala aduh. Nungguan ka dieu ya ku dewek aya ya. Malam minggu malam panjang rame dirnu karian dalam dongeng keribunan sana persis di berang surat undang menerima bunyi bintang hujan menjam aduh minggu digoyang goyang goyang Waduh, aya pun lanceuk ling di dieu. Lain lora. Naon? Ai lain di mana wae. Hah? Karek embol di teangan ka ditu ka dieu. Ka barat ka timur melarat seumur-umur. Meuni kos kitu ngomong teh lebay, biasa we tuh biasa euy. Lain tos di mana maneh? Coba. Lain tadi uing teh keur ngabaso. Tuh ngajak kalancuk ngabaso euy. Yang sorangan wae. Tuluy tapas ngabaso dewek teh. Teu karasa. Oh. Teu karasa. Wah, kade sia kade. Leungit terasa. Kade reungit terasaan. Waduh, cilaka ya udah. Wah, kopet. Siap bisi konora sia teh. Hah? Oh, konon. Corona. Aduh, ade jaga jarak sih tak ai ka mana-mana teh, maneh teh kudu make masker, cuci tangan, sama indit-inditan teh, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan dulu maneh teh. Hah? Ciri-cirina nya. Eta kumaha da wala? Naon? Ambuan mana bisa ngambil keneh henteu. Nyai ngambil mah bisa. Oh. Sugan mana dites heula dites swab. Naon swab teh? Anu dites teh dicolok liang irungna teh tes swab beureun. Eta maksudna mah talang geus di tes swab langsung diisolasi mandiri, bisi menular, bisi maneh gejala corona naon gitu, bisi menularkan usia gel. Can cager bisi can cager mah ulah keluar ka imah, keluar ka imah nya. Ai ambuan mah ya keneh, uing oge. Oh. Maksudna kumaha?
tadi pan uing teh geus ngabaso. Teu karasa beak 3 mangkok. Si jurik teh ampun. Aisyah rek naon ka dieu pan uing teh nginjem duit teu bisa mayarna kurang duitna. Ih, ai maneh, aing duit di mana tuh? Ampun, sia mah Ya, maneh teh kudu divaksin lah ulah. Oh, kunaon sih? Heuh bisi penyakit corona. Ih, jore sararieun ung karareung. Loba nu daemod. Tah ulah kitu isu teh isu. Ulah waka percaya ke omongan batur. Hoak teh gitu teh. Hoak gitu teh. Aduh ampun. Di uing buktina teu naon. Tuh, nya sehat wae tah kan. Nya nya. Ulah waka percaya omongan batur tah ke. Vaksin hayu jeung uing. Ayo dianteur. Maneh kudu daftar heula. Aya akad sih di dia rek divaksin vaksin kedua dewek teh mana rek divaksin moal ya hayu antri heula aya akad di dia karena sih perker vaksin lain pan ngantrina loba deuleu jadi non selama orang nungguan antrian kumaha urang tatarucingan deuleu ya itu hiburan euy. Sarua jeung ngahibur diri teh menaikkan imun tubuh itu sok atuh naon tatarucingan naon cing ya urang eta heula urang mikir heula nya kunaon tarohanana ya cing heula ya anu bisa ngajawab ya meunang ngajitak anu naon anu teu kaja naon tadi bisa ngajawab dijitak saha heula urang eta heula naon batu kertas gunting heula sok atuh kayak kitu mah cing batu kertas gunting saha nu meunang nya dewek batu lain gunting ya leungeun manehna ti dituna atuh ampun aing ini bung eleh pisan cing ya urang tebak ya sato naon anu huruf na 3 sato naon ya entok lain naon sok hayam eueuh nya embe lain naon nya engang lain uingnya hoy mah bango waduh bisa gini aduh nah bisa bango saya teh apa sok aya lakuna sang bango sang bango aduh kayawan wayahna sesuai perjanjian digit aduh beres euy pisan wayahna uingeun sok maneheun cing aya nya aya raja teh boga anak awe lalaki nya naon we pokona rek lalaki rek awe lain lamun awe rek dikawin ku aing mun geulis gitu muni ampun ya pokona boga anak we raja teh boga anak
bapak nanti pun raja si anak eta teh maot. Si anak eta teh jadi naon? Oh, ada pasti diwariskan. Jadi raja atuh ah. Lain. Oh, lamun teu jadi raja jadi patih atuh, patih. Lain. Sungan jadi RT. Wah, minyak komo aing ah. Jadi naon sih da nya lamun raja paeh nya anakna mah jadi yatim. Jadi yatim. Oh. Nya heueuh. Adi sesuai perjanjian, kitab. Sok tuh. Lah, asalah ya. Aduh, ampun, beras ting sih da wala maneh teh. Balas ya, tabak ya. Ieu hese ya. Moal bisa kajawab ya, sasaha oge. Sok, ya kajeun. Meuli hiji menang 2. Dah. Babari, jawab babari ah. Sendal. Beuh ya. Bener. Ya, meuli hiji menang 2 sendal. Adi. Aing divaksin teu benjut aing aduh. Ayo adi ah. Lah. Aduh, ampun. Wing hiji deui ah. Aduh aing ini naon ya cing ya. Cing ya, naon deui ya. Sebutkeun buah-buahan anu tungtungna huruf K 10 we tong loba-loba. 10 buah-buahan anu tungtungna huruf K. Naon ya? Salak. Hah? Salak. Hiji. Terus salak. Kesemek. 2. 10 sok paradit 8. Salak kesemek. Ada sih. Salak kesemek sirsak. 3. Karek 3 kalem paradit salak sirsak kesemek tinggal 7 deui ya. 7 deui aduh anjing asa loba ge. Salak sirsak kesemek. Nah hayu atuh hayu ya. Taluk. Taluk. Hayang nyaho jawabanna. Salak, kesemek, sirsak, nangka buruk, apel buruk, stroberi buruk. Aing naon di daharna sih goblok. Geus ulah heureuy wae itu urang ayo bagian urang tuh vaksin ayo.